Dede boga ucing teu? Ya boga tua. Hai Uwa. Boga ua oge, malahan ua mah lamun jalan-jalan make mobil eta ucing sok dibawa. Ngan eta de kumaha carananya supaya eta ucing teu kiih di jok hareup. Pindahkeun we ucingna ka jok tukang. Bener oge. Bes kunaon ngalamun? Keur bingung kunaon. Pan mimiti TV diciptakeun terus dihurungkeun, kira-kira nonton acara naonnya? Wak, kernaon? Iya dek, keur maca berita aya anu cilaka di jalan raya, tapi cenah geus salamet. Soalna geus dilarikeun ke rumah sakit. Nah, dilarikeun Wak. Padahal mah angkot we kana ambulan. Tah dek, kan ayeuna mah dede geus sakola. Ayeuna urang diajar bahasa Inggris. Cik, bahasa Inggrisna anjing non? Dok, Bahasa Inggrisna anjing galak. buludok. Bener. Bahasa Inggrisna anjing panas. Hotdog. Bener. Cik ayeuna bahasa Inggrisna anjing cicing. Hajedog, Wak. Dek, ayeuna mah urang diajar ilmu pengetahuan alam. Tanaman naon anu kekurangan yodium? Dede apal teu? Ya apa tuh, Wak? Cik naon? Eceng gondok. Bener. Dek, urang diajar ilmu pengetahuan alam deui nya. Tebu dan sagu adalah contoh tanaman yang menyimpan cadangan makanan. Nah, manusia menyimpan cadangan makanan pada Kulkas, Wak. Dek, lamun dede boga duit samiliar, rek dipake naon? Bibi kan we ka Uwa. Terus aijang dede kumaha tuh? Yang ngalamun deui we, Wak.